Bismillahirrahmanirrahim. Kantuna sudu nafsi hari nyaksi diri eta dan bun dosa. Wajibul istighfar, wajibu maka wajib nal istighfar. Urang nyaksi diri tarang istighfar ate. Wah teh ditekadkeun diri aing aya. Nekadkeun diri aya teh kudu wajib istighfar. Dorakaha teh. Kudu nama diri aing keur diwujudkeun ku Allah. Kitu nu bener mah. Lain aing aya. Ningali diri keur bisa, diri aing keur dibisakeun ku Allah. Tak eta nu bener mah pengakuan. Ulah ngarasa kuring wujud, tapi anu alus mah ngarasa diwujudkeun. Ulah ngaku aing bisa, tapi ngarasa ku Allah dibi. Eta saeutik urang. Tak rata istighfar orang ningali ngaku aing bisa. Qala ngadawu sa al muallifun wanggit ieu kitab. Rahimahu muga ngarahmat kamu alif insyaallah Gusti Allah. Wa idzan kasapa di mana-mana terbuka laka ka anjeun. Ai idza zahara teksna dina doh di mana-mana dohir fi qalbika dina hati anjeun. Naon dalika tauhidu itu tauhid. Alim tak maka nyaho anjeun ai arab tak teksna nyaho anjeun yakinan kalawan yakin laya juju teu meunang pidati teu wenang pidatillahi taala dina datna Allah naon yuqalu diucapkeun lahu ka Allah naon aripun anu nyaho li annal makna ma'rifat karena sanyana makna ma'rifat eta sabakoha mihlaan kana itu ma'rifat naon jahlun bodoh. Allah mah teu kasifatan ku arif, ku alim. Allah mah uninga alim. Logatna mah akur. Ari makhluk mah arif. Ari makrifat mah nyaho ngan kapeulaan ku teu nyaho. Ari ilmu mah nyaho nu teu bodoh heula. Ilmu ngaranna. Nu mata wal ilmu ari ilmu eta diduhu lalawanana itu ma'rifat. Diduha kudu nama ya domir kan. Kari di makkeun we teu sesuai tong kudu riweuh. Lam yusabik tegasna teu miheulaan. Lahu kana itu ilmu naon jahlun bodoh. Maka Allah mah kasifatan ku ilmu da Allah mah nyahona teu bodoh heula. Ari urang mah memeh nyaho teh geus diajar nyaho teh keur can dibejaan mah teu nyaho maka makrifat lain ilmu. Nu kasifatan ilmu mah Allah unggul salianti Allah mah bodoh jahlu makrifat ge jahlu eta teh hakikatna. Walihada karena ieu perkara tusopu disifatan Allah. Yusopu disifatan Allah Ta'ala bil ilmi ku ilmu. Labil makrifati lain ku makrifat. Inna syuhudaka sanyanyana nyaksina anjeun laka kadiri anjeun waroaita jeung ningali anjeun nafsaka kadiri anjeun dohiron kana anu dohir wa taqadda jeung nekadkeun anjeun annaka kana sanya anjeun eta maujud bahwa tah mangka ari itu syuhud eta danbun dosa annahum dan bun ay ismun tegasna doraka wa maksiatun jeung maksiat bal kufrun balik tak kufur kan bisa jadi ngaku diri ayat teh bisa kufur malah lain dosa kamu seperti perkara taqaddaman Gusti Allah itu mah wajibu ka wajib naon antastaghfira yen minta hampura anjeun minallahi ti Allah inka ti anjeun ay min suhudika tegasna tina nyaksi anjeun laka ka diri anjeun ya anna suhudal ghairi karena sanyana nyaksina makhluk eta syirkun musyrik indahum munggu arifin ayu khalisuka maka ngabersihkeun ka anjeun naon dalikal istighfaru itu istighfar insyaallah mun ngersakeun insyaallah taala Gusti Allah taala. Min fadlihi tina padol Allah
Mindalikal kabairi tina itu dosa-dosa gede. Wasirki jeung musyrik. Payan kasifu maka terbukalah ka anjeun. Ayat haru tegasna dohirlah ka anjeun. Bisa babil istighfari kusabab istighfar naon ilmu tauhid istighfar. Dan main nunggas mah buru-buru wa istighfar. Tidak kesalahan orang akidah istighfar. Namun geus istighfar engke ku Allah menang rusdu taufik jeung hidayah dina istighfar dihampura dosana. Geus dihampura dosana ingat ayat walaqad fatanna Sulaiman kadituna innaka antal wahhab. Hartina lamun jalma tobat ka Allah dosana geus dihampura ceuk Allah hayang naon maneh sok geura menta ka kami. Gitu. Jadi hayang lancar urusan masing loba gitu. Istighfar mah rezeki gampang, bingung dileungitkeun gitu. Nu goreng dileungitkeun. Matak istighfar bermakna istighwal. Istighwal teh mengkol. Leungitkeun Gusti, mengkol teh leungit atuh dimaksudna. Bimana istibdal ganti itu. Matak lamun rugi dagang istighfar we astagfirullahaladzim. Cek Allah aing nyaho sia teh. Minta diganti Gusti untung ke Gusti untung. Sabeung kitu, ganti rugi teh untung. Gitu. Lain mikiran tali Roma yang meuli ka Cianjur, lieur. Ongkosna ge ka Cianjur teu boga. Bahwa di ilmu tauhid eta ilmu yuraqbu anu dikanyahokeun bihi kusabab ilmu naon mun pariduhu ta'ala nunggalna Allah taala. Alal yakinin tepan kana yakin. Lianal istighfar karena sina istighfar. Eta yutahhiru ngabersihkeun. Itu istighfar al-quluba kana pirang-pirang hate. Min siwadil junubi tina hideung pirang-pirang dosa. Ka qouli ta'ala seperti dawuhan Allah taala. Yuhibbut tawwabina yuhibbu mikarsab Allah at-tawwabina kajal manu tobat kabeh. Aya nu suka suruh ladang tobat ka. Mata kain tukang kapitnah ku dosa doraka deui, si teman doraka deui, istighfar deui. Ka surga teh ladang istighfar, si teman ladang salat. Istighfar wae, ya. Wa yuhibbu jeung mikaresep Allah. Al mutatahhirina kajal nu bersih kabeh. Undur kudu ningali anjeun. Ya akhi hedulur kaula. Kaulahu ta'ala kana dawuhan Gusti Allah taala. Lam yakul tengah dawuh sahwa Allah taala wa huwa yuhibbul ladzina la yadzibun. Wa dawuhan Allah mikaresep ka jalma anu tara migawe dosa. Wa ci sok keterangan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Berarti tawabin teh sok dosa ngan tobat. Lamun nek ayeuna Allah mikar yuhibbul ladzina la yadzibun moal anu asup ka dinya sabab al insan makhluk khotawan nisyan. Mata aya jelema nu tara dosa naon nu sok nobatan dosana eta tara dosa jelema. Itu penting di mana salah tobat teh ngan tobatna tobatan nasuha. Ari tobatan nasuha naon syaratna ya opat. Liur mikiran syarat geus cek hakikat tobatan nasuha teh tobat bari sir tajalli ka Allah gitu. Tobat tajalli tobatan nasuha teh kan. Da moal bisa migawe nu opat tadi teh tajalli mah moal. Disederhanakeun ngajam moal balik deui nalangsa dajal mah teh tajalli moal nalangsa moal. Teu tajalli ka Allah nalangsa kumaha? Moal nalangsa ieu. Can bubuhan jam balik deui tobat mah tobat tapi bari jeung ragu-ragu hate mah ari isuk mun aya deui aing nu deui ulah. Oh kan. Naon sababna lamun urang tajalli ka Allah ya karasa hinana dosa. Ceuk indung sia teh ulah udud. Udud hareupeun indung karasa hinana anak teh. Aing teh anak panghinana sabab nentang ka indung. Udud hareupeun indung. Sok lamun indung mah bisa udud teu nyahoeun.
Mata lamun urang tajalli ka Allah nadamah. Mata cek Fudayl bin Iyad ngaran nalangsa didinya lain ceurik panon, ceurik hate. Ngangres hate rumasahina sabab diri rumasa migawe dosa. Tak kitu ari nalangsa dina tobatna. Lain paya ceurik nisfu Sya'ban carurik sa masjid kabeh. Ari geus ceurik ha bari udud. Aing teu ngarti aya nu ceurik langsung seserian. Ceurik bohong itu juga nanti. Jalma ceurik mah sapoe mah malah yang seurik. Uluyung kunaon ceurik salaki kabur ceurik. Malah ya mah biatas ceurik ha eta bohong. Aya nu ngadua bari ceurik lobana atina fi dunya hasanah. Beres ngadua narima amplop. Seserian. Eta mah ceurik ngaduitkeun eta. Ngarah jiga amplopna ngarah digedean. Lain ceurik tobat lain. Eta mah ngaduitkeun ceurik beda. Ceurik ria nu kitu mah ngaranna. Matak cek Sufyan Sauri ceurik teh aya 10 rupa. Al-buka'u asyaratu ajzain. Ari ceurik teh aya 10 rupa. Kulluha riyaun illa wahidan. Hiji ceurik nu bener mah, salapan mah ceurik ria eta. Kades ya. Aya awewe ditinggalkeun salakina curik. Cuk maneh teh aing teu boga pamajikan, ku aing aya bahan dilamar ieu teh sabab soleh, can puguh soleh, ditinggalkeun maot ku salakina. Aya ceurik balas atoh maneh. Warisan loba, salaki maot, ceurik balas atoh. Aya anu ceurik bingung harta bisa kemana daek, ceurik. So, beda-beda ceurik teh. Ngan lamun ceurik balas watir ka salaki bisi teu dihampura dosa, eta ceurik soleh bener. Ngan hiji ceurik soleh mah eta. Kadituna mah ceurik ria. Matak jalma anu alus teh lain tukang ceurik ka di situ. Bisi ceurik tina roh kaajinan, nyedok tina dada, muncul tina pemikiran sira. Ari nu teu boga duit sok ceurik. Ceurik kita lain ceurik tobat. Lain ceurik tobat, ceurik teu boga duit. Lain poe ceurik. Matak ceurik teh aya ceurik gerewegan aya. Urang leumpang dirontok ku nu ceurik nu ceurik. Padahal mah teu ngarti. Ngan urang watir ka nu ceurik, ceurik gerewegan eta paling ceurik tobat. Aya ceurik teu boga duit, aya. Aya ceurik balas hesen yang duit. Talen sing tobat. Cek Fudayl bin Iyad ceurik mah ceurik hate sabab rumasahina, sabab diri lamokot ku dosa eta ceurik tobat. Karasa hinana diri da cek Allah ulah dosa ari urang migawe hina rasaan lantaran ningali diri hina di hadapan Allah ceurik mimiti ceurik tobat teh tidinya. Linjang ceurik. Tulikeun Kang li anau kana salah kalakuan sareng tingkah. Loqala lamun ngadawuh Allah. Itu. Zalika kan itu kaul. Lam yadhul makamal asu ikan itu kaul sa illa qalilun an saeutik minal mu'minina ti jalma iman. Lamun Allah yuhibbul mutatahhiri yuhibbul ladzina la yadnibun lamun ngadawuh kitu saeutik nu asupan. Lamun innallaha yuhibbut tawabin mah loba anu asup. Kan bae miga dosa asal tobat. Itu asal tobatna tobatan nasuha. Ari tobatan nasuha kumaha disaurkeun ku Rasul. Wa man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Caritana jalma teh tobat tina doraka eureun malingna mah. Tuluy ceurik minta hampura ka Allah tapi sanggeus eureun maling tardaek ngaji falaysa bitaibin bohong tobatna cek Rasul. Bohong tobatna tardaek ngaji mah nu babalik pikir kudu ngaji. Walam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Lain tobat itu sajal ma anu tobat
tapi tengah gulungkeun tempat carena pale sabita ibin tajama anu caritana babalik pikir tapi hees we geus babalik pikir teu loba ibadah kuduna tambah ibadah kakara tawatna bener mun kitu keneh eta hajnun kadib disebutna eta mah cerik pohong air mata buaya kas urang katinggalan subuh tapi salat lohor ge geus tere asar eta bohong. Lamun urang cerik katinggalan salat subuh teu kahaja engke salat lohor teh geus memeh lohor cicing cilukul da rumah saing tadi subuh kaberangan. Ieu mah subuh kaberangan curik sanggeus curik sabab kaberangan salat subuh ari salat lohor tere asar bohong eta mah. Sekade aya ciri-cirina tobatan nasuha teh itu kan pokoknya teu daek ngaji we caritana eureun tina judina tapi teu daek ngaji bohong ah ge balik deui kana judi deui heulaanan sakudeung kita mah eureun teh eta mah disehor hungkul engke mah maju deui beda jeung lu ngaji mah moal balik deui tobatan nasuha cirina aya cek Rasul. Wa qaulihi sareng dawuhan Allah taala walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullahu astaghfiru lidzunubihim gitu kan dawuhan Allah ge walladzina jalma-jalma idza fa'alu di mana-mana migawe itu ladina fahisatan kana kagorengan migawe doraka aw zalamu atau adolim itu ladina anfusahum kan dirina itu ladina zakaru maka areling itulah dina Allah ka Gusti Allah wastaghfaru jeung marintah hampura itulah dina lidzunubihim karena pikeun dosa-dosana itulah dina itu mah anu jelas mah eta walaqad fatanna Sulaimana itu eta ayatna eta tinggal ditungtungna innaka antal wahhab henteu innaka antal ghafurur rahim teh kitu. Geus ringkesna lamun boga dosa istighfaran lamun istighfar anjeun geus ditarima ku Allah engke Allah mere anu anjeun butuh kitu matak innaka antal wahhab Nabi Sulaiman ge saanggeus leungit kerajaanana leungit teu dohir kanabianana anger jadi nabina teu diaku ku umatna sebagai nabi leungit salirana ala kursiyihi jasada salirana dodorong na kursi gering bari pakir teu boga naon Nabi Sulaiman ku umat teu diaku sebagai nabi summa ana balik we Nabi Sulaiman ka Allah tuluy minta hampura kadieuna innaka antal wahhab dibikeun deui kerajaan jeung kanabian sagala nu leuwih daripada nu asal bareto itu matak di mana lieur urusan lobakeun tak kitu. Tong kudu menangan hiji brobi segala istighfar sing bener. Istighfarna ku guru ka mursyid, istighfar nu bener nu kumaha. Gitu. Pakola jeung ngadawuh Kangjeng Nabi, saha Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiyarukum ari pilihan aranjeun kabeh eta kulumuk tinin syakur-syakur anu kapitna tawabin nu loba tobatna nu jara di wali akhyar teh akang tukang doraka ngan tarobat gitu hartina remen migawe dosana ngan tobat terus nu kapitnah teh ieu teh nu gawe dosa mata kayak ke surga ladang tobat cara Firaun jadi waliullah ladang naon ladang tobat iraha ibadahna ditekung si tahajud Allah maparintah jali kana hatena sagebrai tajalli dina sakaratil maut bisa ngaleungitkeun ratusan tahun dosa nu geus dipigawe. Kitu kahebatanna amal batin maka. Mata cek ahli hakikat amal batin sagede sireum leuwih gede daripada amal zahir sagede gunung.
Salat jeung puasa mah ngakulu kita jalima ka Allah eleh agar. Pakola ngadawuh Kangjeng Nabi ayeuna deui kulubni Adama ari sakur anak Adam eta khotouna tukang saralah kabeh. Wageru khotoina ari nu teu salah kabeh eta atawabuna nu tarobat kabeh. Tuh aya teu pernah dosa eta aya anak Adam nu tara dosa mana nu sok tobat tina dosa. Atta ibu minaz dzanbi kaman ladzan bala. Cek Rasul sajal nu tobat tina dosa seperti jalma nu teu boga dosa. Oh gitu Pak. Paala maka marenyaho Allah ka Nabi ka anjeun. Paala maka ngawurukan Allah ka anjeun sallallahu alaihi wasallam. Nabi ka anjeun sallallahu alaihi wasallam. Annal khoto'a sanyana salah eta lazimu wujudika anu mulazamah jeung wujud anjeun. Di mana wujud anak Adam aya wae kasalahanana. Bal anu wujudika balita datiyahna wujud anjeun. Balita salah teh ayeuna wujud. Hartina wujud aya, salah aya. Kitu di manusia mah. Palamatoharo. Samangsa-mangsa bersih. Naon qalbu ka hati anjeun. Paham tak maka paham anjeun dalika kana itu kawan. Lamun anjeun bersih hati paham kana dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intaha tutu kawal i'lam anak at-tauhidu salasun datiun wa sifatun wa fa'liyun wallahu a'lam.